barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadaya, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun di sareng dongeng simkuring. Masih dina judul ngawadalkeun nyawa kengeng Bapak Muhammad Amri. Kalayan ieu dongeng dicutat tina buku anu judul anu sami oge pangarangna sami, wedalan PT Kiblat Buku Utama. Anu alamatna di Jalan Gumuruh nomor 38 Bandung 40275. Telepon sareng peksna 0227330585. Email penerbit@yahoo.co.id. Kanggo anu palai ngagaduhan bukuna tiasa sumping ka alamat anu tadi disebatkeun oge tiasa digalih di toko-toko buku anu caket sareng Mitra Baraya sadayana. Kamari teh parantos rengse serika 7 dugi ka mana kamari teh cing urang wangsulan deui sakedik. Kumaha impianana teh gelis di dituna teh kuring keur diuk digolodog masigit lain masigit eta nu di urang duka di mana atuh da alus teh kuring teh entas diuruk maca Quran ku haji duka teu wawuh ngan yuswana pantaran bapa ari kuring tangah kalayang japati bodas tekung silila seot-seot dadali hideung tapi teka dengeun terus bae berenang ngaler dadali ngaraneg tuluy kawas nu mandeg mayong mudagna diawaskeun bae ku kuring. Nah ari seot teh mengpeng udag deui japati jerit kuring gegeroan meak-meakeun tanaga ngabejaan japati eta aya anu ngarah aneh bibi dadali beuki deukeut kanu diarah beuki gede matana pamatukna jeung kukuna matak gila. Untung japati teh ngalieu ka kuring siriwik cepet hiberna ka kuring dadalina salayang-salayang teu puguh kawasna era ku kuring gepruk japati kana lahunan kek dicekal ku kuring pek tanggah panonna mata karunya pok ngomong nganuhunkeun dumeh ditulungan cenah ari dadalina les musnah teu puguh ka mana losna japati teh lineuk dicekel teu daek abrug-abrugan pokna teh rek bela pati ka kuring. Nah ieu ari ditembongkeun ka bapa bet walia geuning japati teh ameing ku aneh impian teh tapi ulah diandel impian mah bohong. Bibi ngimpi ngarawuan duit isuk-isuk ngan manggih tumila cek babuna mairan pok sarimaya nyarita deui cin teuing cik bibi bohong oge cek kuring mah nya. Nah henteu haturan karama ngimpi model kitu isin pek wae ku bibi isukan tapi ulah ayeuna. Mitra kaum dangu sapeting jeput babu teu bisa ngarejep mikiran sarimaya kawan tugas asa ka anak tegas cek pikirna nakeuna kunaon budak teh bet kabongroy kuno kitu ulesna kawas eueuh deui pisalakieun samborong teuing sok mupujuhkeun dahareun ari eta budak lalaki keur di tepas dapur sok noge wae tina janela nya bener bogoh mah teu beunang di bebener batur kumaha teuing manah ajengan
Meureun ngajenghok sok sieun jaheut manahna heug aya matakna ka budak. Tobat teuing Gusti, mugi dijauhkeun manahna nu awon. Teu ditunjukkeun kumaha, diunjukkeun kumaha. Kumaha behna bae. Salah di aing lamun teu haturan. Lah, hayang geura beurang. Ceuk eta babuna ngimpleng kumaha isuk. Mitra kaum dangu geus beurang hayang geura salse rek unjukan. Nepi wae ka waktuna. Darsina babu tea pok haturan ka ajengan. Ajengan ngagebeg. Tapi teu kanyahoan ku Darsina. Tungtungna saur ajengan, heueuh keun wae sina. Entong dipake pikir. Kamana ayeuna si enokna? Cing sina ka dieu. Darsina gura-giru init neangan Sarimaya. Kapanggih keur ngajulan Campaka. Yeay, itu di teangan teh. Paingan wae. Nah, rek naon maka di teangan? Cek Sarimaya. Itu di sahur. Mitra kaum dangu Sarimaya ngelek ayakan leutik dieusi kembang Campaka. Diiringkeun ku Darsina, budina rada camerut. Keresep ngala kembang kapegat. Padahal teu diala oge, tang tu balik. Ajengan nyerangkeun lucu kunu camerut. Aya baeut nambahan kayungyun. Geus diuk dipayuneun dipariksa. Nu teu puguh wae hal ngala kembang. Ari geus katingali marahmai kakara dipariksa anu enya. Majar nok ngimpi aneh. Ceuk bibisina nya. Samohon. Walon Sarimaya bari seuri jeung tungkul. Rai beureum ceulina. Syukur ngan engke deui ari aya naon-naon kudu ka bapa heula bebeja memeh ka batur teh. Sarimaya teu ngajawab ngan umat imut. Red karama tuluy tungkul deui. Cing kumaha anu sanyana? Gening make walia-walia kitu tungtungna. Nu dipariksa teu ujug-ujug ngajawab. Gawena sarangah serengeh. Seuri bari tungkul. Red ka kenca, red ka katuhu. Curugna utak-utak kanak alketip. Pok deui ajengan tumaros. Bapak mah hayang nyaho bae. Kapan kamari geus nanya. Sarimaya hararesena ke rek pok teh. Da eta isin. Ae. Nah ditanya ku bapak bet era. Sarimaya ngerasa dipaksa kudu wakca. Ras ka inung curucud cipanona. Ajengan deui nya kitu ras kadinya. Saurna salebeting mana. Mun aya inung nama. Aing moal bingbang. Anak muka hate na meureun. Ningali Sarimaya cipanonan. Api-api teu uninga pok deui. Nok geulis. Ulah salah ngarti. Bapa nanya sote rek nganter kasuka anjeun kana pisalameteun, pisenangeun. Cik kumaha ngimpi teh anu sanyana. Lah abdi teh ngimpi ningali Japati di udag dadali hideung. Abdi jejeritan ngabejaan Japati. Teras nyampeurkeun ka abdi. Cek Japati teh keun bae geus pasti moal beunang di halangan. Kakara bisa salamet lamun wani ngurbankeun maneh. Tapi wah saha pijamieunana abdi watir ka Japati nyangupan rek ngabelaan. Manehna nyarek tapi abdi sumpah rek bela. Suka ngawadalkeun maneh. Japati nganuhunkeun nu sanes parantos ngadangu bapa ti bisina. Tapi kumaha nu matak cok kawalia. Mitra kaum dangu Rai Sarimaya beureum ceulina. Tapi ayeuna mah lude ngajawab. Duka da barang beh ninggal bat watir. Ari ngupingkeun basana resep. Mani ngalamun abdi hayang jadi bapa. Supaya bisa bangdoakeun sareng ngarasanan. Sakapeung sok ngalamun. Mun abdi jadi lalaki. Ku abdi dia aku dulur dunya akhirat.
Lah bapak gabrug nyuuh kana lahunan Rama. Ku ajengan diusapan sirahna bari sasauran. Kaharti ku bapak oge. Syukur tah puguh pikiraneunana ari kieu mah. Mitra kaum dangu sasauran kitu sote ngalalemu putra. Padahal manah nama tungara. Reup bumi alam angkeub raraosanana. Sarimaya cengkat panona ramisak, tapi budina marahmai. Ngajak seuri bari tangga. Ajengan gumujeng maur meh-meh teu katahan tagayurna manah. Anu dipake kapaur kamangmang. Ayeuna beledag pisan betus tinu dimongmong di nengnek-nengnek. No, saurna. Lamun maneh ku bapa dikawinkeun ka dinya suka. Sumuhun. Moal gaduh salaki kanu sanes. Syukur. Tapi regepkeun bapak rek nyaritakeun hal walia anu kadenge anu kanyahoan ku bapak. Kieu geura teu mata gede hate, lain rek ngahalang-halang, lain rek teu nganteur kana kasukaan hidup, ngan bapak kamemelangan. Ari si walia teh jelema doraka. Teu nyaho bapak teh dosa nama pang datang ka dieu sejana ngelebur tapak. Mitra kaum dangu sarimaya beki watir wani megat kalimah pokna. Apaan saur bapak gening, Allah mah Ghafurur Rahim, masing dosana sakumaha gedena oge ari tobat mah ka anjeunna moal burung dihampura. Heug atuh keun eta mah saur ajengan aya deui anu bakal jadi mamala. Engke dina kadalapan poena titas kawin walia kudu apa patina ku oray. Tah kumaha lamun hidup tulus kadinya meureun ngora-ngora keneh jadi rana. Ngan aya kaulna walia bakal ninggalkeun anak lalaki nu jadi alim gede kamashhur ka mana-mana. Ditinggalkeun maot kitu. Abdi teh salempang, sugan wae kenging diikhtiaran. Ceuk sarimaya. Har, ari enok kumaha disingkahanana? Pasti da eta ilapatna kenging diikhtiaran. Nah kumaha jeung saha nu baris ngabelaan? Tanya ajengan. Abdi apan? Abdi parantos sumpah. Teu kaharti ku bapa. Kumaha anjeun rek ngabelaanana? Duka teu tiasa nyarioskeun. Ngan abdi parantos ikhlas. Komo ayeuna abdi nguping ti bapa. Kaka itu bakal gaduh anak lalaki pijadian alim masyhur. Mitra kaum dangu sarimaya arek pok nyebutkeun ngaranna. Teu kaduga berat biwir angen ratug. Lila ajengan minlal teu ngalahir. Geus kitu saurna alon. Nya ari geus dikadarkeun mah kudu kadinya jodona. Taya kumaha ngan bapa menta tempo rek mikir heula. Peka itu badami jeung Darsina. Mitra kaum dangu euleuh inditna Nyi Sarimaya menigiak. Ari ajengan pasrah si pasrah tapi ngungun. Getret nulis ka sobatna di Demak. Di Kudus tuluy miwarangan nganterkeun. Ditungtungan munut pituah kumaha pi saeunana.
Ari ajengan pasrah si pasrah, tapi ngungun. Getret nulis kasobatna di Demak, di Kudus. Tuluy miwarangan ngantirkeun. Suratna paranjang nyarioskeun kasumpeg gali hal putra. Ditungtungan munut pituah kumaha pi sayeunana. Peleng balonan sobat-sobat teh teu aya bae. Walia umurna nincak kana 21 taun. Waktuna nu depi ka paur tereh nepi. Ari putra katembongna beuki gerah, beuki beger, jeung raraosanana asa aya anu ngagewat-gewat. Dina hiji poe ajengan nyaur Walia, pek dipariksa. Kumaha ayeuna Walia? Aya robahna ti saentas carita teh? Sumohon aya saeutik, sakapeung plong hate teh asa bungangang teu puguh-puguh, da teu aya pikabingaheun. Ana majarna dongkapna langsa, banget sedih langkung-langkung ti sasari. Dongkap ka Cipruk angel ku Cipanon. Sakapeung bingah henteu, nalangsa sanes, bingung sanes. Diri abdi asa kosong. Raraosan teh asa kumalayang di awang-awang. Sakali-kalieun asa dikerem di panyara. Anu aneh, anu parantos teu gaduh kahayang, teu gaduh ka embung, raraosan teh asa jadi batu. Digolongkeun ngagorolong, ditamlegkeun cicing, ditakol, dijungjung, ditindihan, dikumaha-kumaha oge mangga. Bade dikasawargakeun mangga, bade dikanarakakeun mangga, bade maot, bade hirup mangga. Pendekna teu ngalalangkungan anu kagungan. Biasana upami abdi tobat sanget nyuhunkeun di hampura, nyuhunkeun di jait tina kahinaan. Nanging dina waktos keur sagala mangga teh mah henteu. Perkawis di hampura henteuna kumaha nu agung. Abdi mah tobat mu ngajalankeun dharma, kitu kedahna rada sering kitu teh. Alhamdulillah syukur Walia maneh dipaparin ikhlas. Saur ajengan, sumohon kitu manawi nanging teu pararuguh kana sanes kanten antepan. Ikhlasna tacan yakin. Entong kaget perkara kayakinan, rasa datangna lain tina panggawe urang. Sumohon. Jabati eta aya deui nu rek ditanyakeun. Umur maneh teh geus 20 tahun lain? Sumohon langkung nincak kana 21. Walon Walia. Tah, ayeuna kami rek nanya, kumaha lamun maneh dikawinkeun? Naha purun? Mitra kaum dangu Walia teu bangun atoh, teu kaget. Walona, abdi mah teu gaduh kahayang, kumaha kersa ajengan bae. Jadi purun kitu. Sumohon ngiringan kersa ajengan. Sakitu wae. Peka itu bisi boga pigaweun mah. Mitra kaum dangu Walia geus init ajengan ngagali sakedeung. Tuluy digiligkeun galihna bari ngarepokeun putrana ka Walia. Anu dikokolotkeun urus-urus sasadiaan teu aya deui ngan duaan. Dirman jeung Sinah kahoyong ajengan kacocogan ku panuhun putrana. Nikah asal salamet bae, rek rerencepan moal ondang-ondang. Tapi teu beunang dibuni-buni, tuul-tuul beja utatelan. Jelema abreg-abregan anu daratang nyerambungan. Dina waktuna nikah rame teu kira-kira. Rame sote nu ngaromong, maklum jelema teh bae. Hajat gede ku gedena, hajat leutik ku leutikna. Rame ku ramena, tiiseun ku tiiseunana, teu sepi omong keuneunana. Panganten teu didangdanan, teu midang. Panganten awewe seuseup daek dihiasan kias. Tama pamali, dina riungan peutingna teu wudu bumi ajengan pinuh ku tatamu. Dina ungal rombongan rame nyarita perkara elmu. Sabab harita Islam di urang haneut keneh, kacida dipake kamegahanana. Biasana alam harita panganten lalaki sok ditanggap medar ilmu. Kudu ngajawab pertanyaan semah. Ari Walia harita dina riungan teh kawas buek menang mabuk. Diuk ngeluk teu kecet-kecet. Anu moyok, anu nyarekan, lamun teu ngaragangan kaajengan, tangtu loba anu wani pok hareupeun panganten. Tapi cekolot anu asak timbangan, ajengan moal gana-gana ngadamel kitu. Putrana moal dipasihkeun ka dinya. Lamun teu kauninga, piengkeunana. Ku jelema jamak mah moal kaharti.
mulung minantu jelema mahiwal, teu umum gerak panganten ngabetem jeung teu tinggal iteuk, mending mun alus mah iteukna. Mitra kaum dangu kaceritakeun dina poe kadalapan geus beurang ngan tacan meletek sarangenge. Tara-tara ti sasari walia tacan hudang. Ajengan jeung saeusi bumi ngariung nungguan. Kabeh mesum sabab sararea geus dibejaan ku ajengan teu meunang geruh. Yen bakal aya kajadian anu aneh. Ku sabab ajengan kacida mesumna rencang-rencang pada milu mesum. Anu sare jongjon ngagebra. Nyi Sarimaya ngaleos teu kanyahoan bus kapangkeng. Tuluy ucul-ucul papakean disalin ku papakean walia. Sirah dikurudung. Geus seged bijil ti imah. Niatna reka kebon. Ka hanapeun kembang paranti walia nyingkur. Samemeh terus ka kebon ka jaman heula. Reket pantona dipeuneuteun. Jadi di jero remeng-remeng rada poek. Geus wudu pok ngadoa. Ya Allah, mugi-mugi ditampi. Abdi ngurbankeun diri keur Kakang Walia, cara doma keur Nabi Ismail, onta keur Sayyidina Abdullah. Mitra kaum dangu, geus kitu bray panto jaman dibukakeun. Korelak aya nu katingali panjang herang dinu poek. Tapi ku Nyi Sarimaya teu dipalire, terus bae ngagidig bari culang cileung muru kanu dijugjug. Sadatang-datang gek diuk nangkep tuur. Dikarimun bari peureum dikir sajaroning hate. Aya meureun sapanyepahan mah lilana. Celetot kana indung sukuna asa aya anu nyocog ngagentak. Ari ngejet karasa aya anu genyal katincak. Alhamdulillah Kakang Walia salamet. Ceuk Nyi Sarimaya bari peureum. Huntu ti papareket nahan ka nyeri. Nyedek karasa sesek kana angen. Sakujur badan nyererit tepuguh rasa keunenana. Leng-leng lieur nepi ka les-lesan. Sirah rieut ting jeletot asa dicocogan. Golepak sek Sarimaya lastari pegat nyawana. Mitra kaum dangu mayitna geuneuk saluarna ku matih-matihna peurah. Kocap malaikat anu mawa nyawa melesat ka langit. Datang ka lawang nyampak pirang-pirang arwah jeung manglaksa-laksa malaikat anu mapag. Tapi ceuk luluguna anu mapag, naha betkol awewe. Apan urang sararea kudu mapag lalaki, ari ieu saha? Diwalon ku Sarimaya, kuring. Ieu sim kuring, bojona anu kedah maot teh. Ih, lain bojona, salakina anu kudu maot teh. Ceuk malaikat nu ngajaga lawang. Teu aya kasebut saha-sahana anu kudu maot poe ieu. Wayah kieu lebah dinya. Anu pareng aya awewe nya ieu we. Ceuk malakal maot. Hih, atuh kaliru eta. Kudu buru-buru dipulangkeun deui. Ceuk para arwah. Teu sawios. Keun bae kuring gantina. Da kuring parantos dongkap ka dieu. Walon Sarimaya. Hih, teu meunang. Teu aya pitempat-teunana. Ceuk malaikat anu mapag. Hayu atuh urang balikeun deui. Ceuk malakal maot. Mangka hade kudu pulih saasal tadi. Ceuk para arwah. Sumohon. Nanging badan kuring geus ruksak ku peurah. Geuneuk saluarna. Sarimaya ngawalon. Entong salempang. Cager deui. Hayu bae buru-buru bisi aya nu nganyahoankeun manten. Ceuk malakal maot. Ah, moal wangsu deui upami salaki kuring kudu maot ayeuna-ayeuna mah bade didaguan wae di dieu. Moal tulus ayeuna jaga deui ari geus aya dawuhan ti Nu Maha Suci. Ceuk para malaikat. Mangga atuh ari kitu mah.
Seot kan sakilat Nyi Sarimaya nyawana geus asup deui kana ragana. Nyah beunta siak nu tadi geuneuk jadi ngagelempong deui, teu aya anu karasa nyeri. Asa lilir entas ngimpi bae. Jung ini terarat-reret kagigir, ngabigbrig glumpat ka imah, bus ka jero nyamperkeun ka nuker ngariung walia. Datang-datang gorowok wae. Salamet, kakang geratanghi. Sararea ngarenyag. Ajengan ngaranyug bari istighbar. Astagfirullahalazim, subhanallah. Nok, nanaunan eta teh? Sarimaya make papakean lalaki, munjungan karama omongna. Berkah bapak, salaki abdi salamet. Nyah walia hudang gek diuk gigisik adiret aya mitohana didinya gewat muru munjungan pokna. Agungna ka Allah Ta'ala, jemarna ka salira ajengan, abdi ngahaturkeun rewu-rewu nuhun. La ilaha illallah. Kumaha ieu teh ngimpi? Tanya ajengan. Sanes ngimpi bapak. Sayaktosna mangga itu tingali itek ngadak-ngadak sirungan. Cek Sarimaya. Masya Allah, ajaib. Kudrat irodat pangeran tetep matak helok manusa. Ari enok nanaunan mana kitu barang pake. Mitra kaum dangu teu talangke galantang Nyi Sarimaya nyaritakeun nu geus kalakon ku manehna. Tamat carita berbet lumpat ka pangkengna disalin. Jol deui nyamperkeun anu keur ngariung, pada heran. Imut ngagelenyu cahyana siga tambah mancur. Ajengan bingahna Amarwata Suta ginuluran Bagja, putra jeung mantu Wilujeng. Keur kitu torojo anu mawa surat ti sobat-sobatna tea. Eusina ponok naker ngiring bingah ngahaturkeun ka Wilujengan. Ti semet poe eta saterusna ngan karimulusna. Walia jadi jelema utama, sagala adat na anu goreng leungit sama sakali. Cara emas meunang ngabesot nyipuh. Sakumaha panyebut tea kajadian nyikalan boga anak lalaki. Tamat mitra kaum dangu sadaya kitunya. Cag dongeng ngawadalkeun nyawa. Kenging Bapak Muhammad Amri seri ka-8 tamat. Insyaallah ke urang teraskeun kana dongeng anu salajengna. Hatur sewu nuhun, mangga sasarangan teras sareng barayakita.com sareng dongeng-dongeng simkuring Abah Iskandar. Hatur sewu nuhun sekali deui, wilujeng kantun, wilujeng patepang dangu deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com